Aa, Keluar. rek ke pasar heula nya rek Nya sok. balada. Nya. Da agrek gawe atuh. Tah kitu atuh kudu gawe. Nya, Rek nya, kieu atuh wae gawe. cing getol gawe teh. Nya. Ting salamat. Tuh kayaknya deh. Duit gawe hoream. Suatu mah gawe gitu. Telepon. Si Kurdi ya. Oh. Gawe tuh. Teu gawe. Aya di imah. Oh, atuh urang rek kadinya aya nanya. Tuh ngen kadingen. Tong lihat nya urang judi. Yo. Dia tuh apa tongna? Atunya rek angkat heula nya. Nya sok. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk. Sok ade ka jero. Nah, yuk kita. Ayo kita mau. Ayo, tanda kajuna tadi kita bawa. Siap. Ayo. Di anak. Aduh, najis. Pagawean kapoler. Nu gawe ngeduaan. Si Kurdi jeung si Suat mati kada goblok teh. Oh no. Penasaran aing teh. Ngagis kaspor pare wae. Telepon kita hiji. Telepon deh ya. Dipenya si bos kenapa? Oh. Kurdi. Nanti gawe euy. Oh, bos. Ketegaranna mah gawe bos ah. Panas tiris. Gering. Oh, bae gering mah tuh. Ya. Suat mah kau yang telepon deui. Oh, si bos euy. Suat mah. Dari mana mana? Ya bos. Ah, mau ngeroyo bos pak ya nama. Ya perlu. Nah, ini parah nih. Oh, baik. Oh atuh. Nah, gitu ya bosnya. Iya, boy. Penasaran ka jelema eta nu duaan nu geus kasbon tergawe wae. Teh aku aing nu ah. Cikan orang tempok kayak masih Kurdi ah, bener teh ieu teh gering gitu. Bari sakalian ngalayat ah. Mangga. Saha? Bos, aya naon? Rek kasih Kurdi. Nah, ada tadi teh indit gawe. Tadi ditelepon mah gering. Gering. Nah, tadi indit, geus indit gawe. Oh, heuh bae atuh kitu nya. Heeh, atuh, sok. Kamana nya si Aha teh sabenerna? Ongkoh tadi ngomong narik gawe. Mun balik marasakeun. Dasar rame di imah teh. Ah. Sapa? Astagfirullahaladzim kadongki gituan. Amat tadi ongkoh ngomong rek gawe, ari teu ngadon kitu. Rek kumaha rek kieu wae ari aa. Korea mah kieu we mah juwe balik ah. Korea mah aing malah lieur. Ieu.
Ah, rek nanya. Naon atuh dia? Sok-sok dia kelas sakedeung. Jeung cara rape jeung naon atuh aing. Sabadarna tadi di mana? Mana apal meureunnan indit gawe suki. Geuning tadi si Obos ka imah teu gawe. Bohong si Obos. Sekali deui ngabohong teu gawe, geus aya nama beresan. Urang kamari masih aja pamajikan sarua ka aya masih dike urang pasea kamari teh. Oh no. Ayo orang bener gawe anu hilang. Garawe mah nya duaan. Lamun garawe ku aing dibeureunkeun sih. Oh no. Geser ke dia di geser siapa? Naon ieu teh bos? Lain ya mereka nanyakeun cik ai kamari nu benerna kamarna gitu. Kapan urang mah ya perlu kamari bos. Ya perlu. Terus kurdi mana kamari Gering kamari teh bos. kurang ka imah cepong majikan gawe. Pan Geus wae nama kieu lah. Juga baralik deui, geus tong garawe deui. tutong gitu atuh bos. Sebutuh urang teh butuh kanu gede bulaung. Sok we baralik nama. Geus tong gawe deui. Sarua urang oge pan pasea jeung pamajikan. Pokoknya orang dipecat gawe. Kumaha nama? Salah kamari main karton. Sarua kan di dinya nu ngajakna oge. Masalah didinya lur. Anjing, naon sia jeung ngejebol aing. Aman sih dah. Anjing diberikna ku aing.